Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang nangudai sarang sim kuring mangoleh Dina dongeng Sunda anu genah marna oge tumanina. Dangat ayeuna sim kuring bade enaskeun deui hanca dongeng Sunda nu katunda. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ka-11. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbabaraha mana. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun kumaha jucungna ngeunaan Sugendon episode 11 teh. Yuk mangga. Atos diwarah ku abi tah si Roni jeung kabuh teteh teh lah si Ajat geus diwarah bohongan atuh tos nyian teteh jadi kawas ieu teteh nama tos tangkra hariwang tos tong selapang pokona mah enak mah moal mah ya deui mun misalna maneh mah daek kumawani ngaganggu teteh deui hampura pisan ku sim kuring mah bade di warah deui eta mah teh kitu pokokana si Sugendon ngomong ka si Nyai. Atuh nuhun pisan Genon, aduh hapunten abi teh jadi ngagawekeun gendon. Aduh atur nuhun pisan tos nolongan abi. Cek si Nyai maena teh nganuhunkeun ka si Gendon. Nyaos teh da urang teh panan kudu daek tutulung ka batur tatalangkan susah lah teh kitu panan. Ayo teh kumaha tiasa mapah teu pamit tiasa mah ku abi di papah atuh. Cek si Gendon mah teh nawarkeun tak-takna lamun si Nyai teu bisa leumpang. Tiasa Genon. Punten ieu mah atur nuhun pisan tos nulungan abdi. Nya teh sami-sami teh nya kudu silih tolongan orang mah ya teh orang tinggalkeun ieu padomokan curik cingana teh ieu teh lah pake jeung teu paraling nya baru eta botol menereak ieu abi mah moal alim kepo ngeunaan kumaha-kumahana tapi hayeuna mah mending keneh urang tinggalkeun ya imah jurik teh lah tingali naon kali patut. Cek Sugendon bari main teh najong guci keramik nu aya di kamarna si Ajat komprang eta mah beulah guci keramik teh padahal teu tarik di tajongna teh ukur disenggol saeutik. Atos Gendon yos tong nyalahkeun guci. Ayeuna mah hayu urang tinggalkeun ieu bumi. Abi mah tos halim kenal deui jeung nu ngaranna si Ajat. Komo jeung si Roni mah cadu abi mah. Cek si Nyai manehna teh ngomong deui pas kitu. Nya tah kitu teh bener teh. Molah teteh engke deui mah jang pelajaran ka tetehnya. Kudu pilih-pilih nyar nangan babaturan teh komo enak makan nya ya aja teh kabogoh teteh tapi ningan lain kabogoh dajal ningan lah meka cinta tapi kieu buktina geuningan cek si Ajat mah teh cek si Sugendon. Aduh hapunten pamirsa salah nyarios bari leumpang geus nepi ka tengah imah. Pas nepi buruan kasampakeun si Roni
keur dina nangkarak ngabebengkang dina kayaan henteu jadi bugang henteu ukur pingsan teu inget sagala-galana sarua si Ajat oge anu nyungsep dina luhureun garobak patagor urut manehna dagang sarua duanana ge kayaana teh kitu loba ku tatu jaba pararingsan tapi da lamun teu dikitukeun mah nya teuing atuh bakal tumiwan naon engkena kasih nyanyi komona mah sigana teh goreng hareupeuna teh lamun teu ditulungan mah tuh teh ngali nah dua pelaka sedot ieu mun lain mun abi mah bener teh mun abi teu ningali ka aki jeung neni teh mah ku abi geus dieun jadi pugang ya dua mangkluk ya cek si Sugenon bari tutunjuk ka si Roni jeung si Ajat wios Sagendon teu kedah dieu deui da penting main mah urang geus nyaho yen anu ngaranna si Ajat jeung babaturanna teh mendingan kieu ka abdi teh eta teh ya daripada duruk ya mah cenah tadi mah kabeh tarik didorok teh tapi dah ieu mah menang nyeun kolot mah pasti mah mungkin si palaka sadut si Ajat nyeun ieu mah sanggeus ngomong kitu danana teh Bram miang naringgalkeun padamukan si Ajat ninggalkeun oge ka si Roni jeung si Ajat anu keur dina kaayaan pingsan teu inget di bumi alam tekung si Lila leumpang teh dua manusia nyaeta nya si Sugendon jeung si Nyai teh geus anjog deui nepi ka imahna si Nyai kasampakeun ti kajauhan teh ti luar keneh teh Aki Omod keur diuk bari leungeunna teh nyekelan kopeah ai raraina matangga nampokan ala langit bari semungah huleng kituna teh sedengkeun Nini Omod mah teu katempo pas kitu sanggeus asup ka lawang panto tuluy Sugendon jeung si Nyai teh uluk salam ka Ki Omod. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek si Sugendon jeung oge cek si Nyai. Keboga teh mah Ki Omod anu keur tetanggahan bari ngawang kanu anggang ngagebeg bari tuluy mencrong kana lawang panto ai pas teh breh ningan incuna si Nyai tas aya tas balik badi barengan ku si Gendon Nyai aduh Nyai teh ocek Aki Omod bari cengkat nangtung tina diukna na kursi bari nyamperkeun ka incuna si Nyai. Nyai cemanya wae mah hilaing teh Nyai aduh meni halaliwang pisan Nyai iya si Nyai saya ya Nyai cek Aki Omod ngagarawaan pamajikanan ini Omod domeh bunga ningan si Nyai teh tas aya tos balik di barengan ku si Sugendon nya kela sekedap sanggeus aya nu nembal ti arah pawon teuing sila kurunyung Nini Omod teh leumpang nyamperkeun ka salakina Ki Omod Sugendon oge ka incuna si Nyai Nyai
atas uih nyingan. Alah, gimana wae atuh Nyai? Tadi teh Aki jeung Nini teh katen kabogoman yang kasih adat. Aya si Loni. Ngomong teh eueuh maneh teh, ali maneh teh di mana? Cek Nini Omod bari nyakelan dua lengan incuna si Nyai nanya gitu teh. Pas pananya ti Nini Omod rek ditembak ku si Nyai, si gendon teh kaburu nembak ka Nini Omod. Kela Nini kela kedap cali kela ya mah kedah ku hatena tenang ya mah kedah tenang orang nah cek Pak Abi orang carioskeun. Aya mah orang cali kela nih calik cek si Sugendon nitah supaya dari heula kusabab ieu carita teh lain sambarang caritaan, kusabab manehna erek nyaritakeun kumaha-kumahana sanggeus dariuk kabehna parabat Sugendon teh nyaritakeun kumaha mimitina jeung naon wae tindakan anu geus dilakukeun ku manehna ka si Ajat oge ka si Roni. Be, kotan teh kitu nyingan. Si Ajat teh goblok. Ieu mah kudu cikaget ieu mah. Bae pisan ieu mah. Cek Aki Omod bari cengkat tina diukna teh. Rek nyekel rek mawa bedog anu ngagantung dina tembok. Ki ulah ki. Tes sabar. Ulah. Terus diwarah. Terus diwarah si eta mah. Si Ajat jeung si Roni terus ku Abi tadi. Aduh. Ulah ki. Nah, mah dikumahakeun tandasa. Ulah. Cek Sugendon mah teh naon? Nyepengen kana tak kena Aki Gendon, Aki Omod anu erek nyokot pedog. Rek ngalakukeun tindakan cigana teh mun teu ditahan mah wah cigana teh erek ngajorag imahna si Ajat. Atuh da kasabalan pisan atuh. Lain namikana bener-bener kadon ka intu Aki kieu goblok teh. Kurang ajar. Pokoknya mah kieu Aki mah yeuh nya saksina Nini gendang gendon oyong Nyai yeuh. Lamun manehna diincek buluan ieu deui tingali ku Aki mah moal diantep bener ieu mah moal diantep ku Aki mah. Cok Aki Omod ngomong gitu nanti bari ngahegak ngatur napas. Alatan nafsu ngagedur Aki Omod teh amok pisan atuh da. Nah eta mah nya gendon oge ngarti Aki nya ngeunaan mah nya tesa karaos kok gendon oge pasti sasaha oge papada nya jami pokona pami nya gendon Aki dia di posisi Aki pasti gendon oge ngamuk nanya ulah dugi ka di talasa kitu Aki terus weh mah tapi nya eta mah terserah Aki weh lamun misalna si Ajat nincak kabuluan ieu deui mah Aki rek nindakeun ngalakukeun tindakan kumaha eta mah terserah Aki weh eta mah. Cek si Gendon mah teh lu ngomong ka si Aki. Nah, kena sing sabar atuh lah kitu-kitu ceuing atuh. Emang penting masih Nyai geus cagul jeung deui waktosna sep. Waktosna pamirsa. Cek urang tunah heula ngeunaan Sugendon episode 11 dangat ayeuna. Engke urang penak deui tepang deui dangu sareng simkuring mangoleh dina dongeng keneh anu genah mernah anu tumanina. Hapunten kana samudaya kalapotan sahariosan ti simkuring. Maklum simkuring mah masih kena amatiran. Yuk
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.